Mang Ojoy. Kering kerontang ieu aduh, panas ieu ya hawa lah. Coba Ada KS, Pak. oh coba ya Abah lah. Nyeun dua. Siap. Itu tuh. Jangan anak buah. Benar. Bah Arel malah anak buah nah. Siap. Oh. Kena ieu madang. Es wayang ieu lah. Nampak heula. Bah, kareta, bah. Kareta. Astagfirullahaladzim. Ayo boro, cepat. Bah Arel sibuk, kareta. Ya es cendol ya. Sikat ku aing. Kayak gendaskeun ku aing. Bah Arel mah. Mat, keun Bah Arel mah berjaga ieu. Emangnya Bah Arel aing pikirin. Aman. Bahar, Hoi. ya cendol saha? Dahar we aya. Minum. Ngeus halodok ieu teh. Cek kita, sararetak. Ngajak ki Jon, ngeunah makali cendol Mang Odoy. Dahar, hai bak. Alhamdulillah. Yang meuli di Mang Odoy. Alhamdulillah. Iya. Jong nya. Beakeun eta heuh. Alhamdulillah. Kumpul. Geus jong jon sok. Mang enak dikerjain si Jon. Keun sia. Yung una ba, pamer si Kohar. Abah yang. Apaan ieu teh nang meuli Abah? Beli apa? Ai si Kohar ngomong teh si Kohar cenah ieu mah. Geus ah, ayeuna mah. Babejana ieu anu mayaran si Kohar gitu. Ini parah nih. Kohar sih ah. Ku aing nya ditraktir nya main embat wae deui ieu. Kakadeun aing. Ieu teh kumaha? Kumaha cenah babejana si Kohar? Kohar boga rezeki tah cenah bagi dua si Ewang. Kalau sih bukan mahalodo, halap-hap. Oh. Yang sih hambak ieu. Diganti lain Abah hampura Bah. Iya. Oh. Abah teh atuh malah kurangan duit Abah mah. Heuh, Abah mah loba pisan duit teh. Kita geus samangko. Heuh, Abah ge ridho hayang keneh. Oh, cida aya. Kamu hayang keneh mah ku Abah rek pangbalikeun. Bila perlu borong jeung gerobakna. Dua langkah Abah mah jadi duit. Abah teh. Abah teh. Oh, lain curug tasya. Lain hujan piliwir mah angin-anginan kunang-kunang kahibaran asik betul teh ceot-ceotan kieu nya aya naon ieu oh salatri sigana Abah teh cek madang ambu cek Abah ya beri bateng lah Ya, naon, Bah? coba Abah bang bolikeun ieu cobalah nyeun dengan sangu atau rek boli kumaha lah iya Abah beri bateng tuh geus kemplengnya tuh geus kawas kaset Ini beradahar atuh. oh jedahar jeung naon ari ambu Nyieun Abah atuh. Sorangan rek meuli-meuli. ambu kunaon atuh geus horea masak Bogo hoream. Hoream ku- Males sabana teh. hoream kunaon kudu kunaon teu ngareunah Ari Abah poho deui atuh. nginget-nginget naon atuh Abah kudu poho deui Pangamu teh keur kieu atuh. kieu naon kieu teh atuh Geus teu ngarti-ngarti. coba nempo Nempo naon? naon kieu teh Dasar aki-aki balet. Bodoh rek dahar rek henteu.
berat teh. Tuh nya si ambu mah lamun geus bijil adatna teh kitu. Aduh, abah ieu kumaha lamun pingsan manten ieu teh. Ampun. Mun kieu sarada mah abah salah terimaan teh atuh oh abah teh inget lotek mau mah da geus terkenal di Herman, Sukajaya, perlintasan Cibungur, ka Garut oge tenar ngeunah deui rasa naon bae ge aya. Apa? Kadia cantik kadia. Abah bang mesarkeun loteknya. Salatri iya abah. Duh. Tak iya ya duitnya. Sama umumnya lotekna teh lotek rasa hitut. Ma, beli lotek. Rasa hitut. Kita saha neng? Arel. Kita bang Arel. Ayo, rotek rasa naon ge mama aya, rotek mate pikiran neng. Neng, ini bukan kabar loh. Terus. Komplit neng. Kopda neng geus komplit. Ayo, TikTok. Aduh, kebenaran ya. Abah teh can ngawadang. Arek ngawadang heula ieu teh. Abah teh. Alhamdulillah. Jeung arara manggelis tuh ka ditu tuh. Abah rek mam heula nya. Abah mau maju ya dahar wayah kieu mah. Wajah na ngawadang. Ari ieu naon? Cocokan si gemoy gitu. Naon? Lotek aya. Ngawadang heula Mau gagal ieu. Lotek mah mah kakoncara. Rasana ge kecida pisan ngeunahna. Ceu urang diasaan heula Mantap. Restoran mah eleh, masakan mah mah. Moal aduana. Tapi bah aral tadi teh penasaran. Penuh ieu teh teh. Non maksudnya. Ieu mah aya balonan sih ya. Buka. Kita naon atuh. Bangga deh naliana oge teh. Kita penasaran dah abah mah. Kita naon atuh. Oh. Sigana ieu teh oksigen sehat teh ieu teh. Coba orang diambelan ku abah. Nah, ini parah nih. Tenang, Tenang.